Jiwa lu tutupkeun pantona. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun baraya sadayana nepangkeun simkuring nyaeta Kang Derus nya. Dina ieu waktos urang naon kitu urang ngobrol ngaler ngidul kitu. Insyaallah panginten dina ieu waktos oge kasumpingan tamu istimewa nyaeta Ujang Kote. Kote. Cing mana sia teh tong ngerakeun. Aing. Alah mah di jalan. Kote. Ih. Udin. Ye, Udin. ye. Mana si Udin teh? Udin. Ulan mang. Kadeu Udin. Oke siap mang. Kumaha mang? Tong dengeurkeun heula dada si Kote lah sing tarik Din. Tenggal wae mang, tenggal. Sok buru teunggal sing tarik lah pokona mah. Siap mang. Ampun aya wae. Siap teh serius. Siap mang. Oke, comeback lagi bersama kami ya. Punten tadi ada maklum ampun. Jadi pembahasan dina waktu ieu nyaeta urang ngabahas tentang naon ari pemuda idangan teh. Idaman meureun mang Hah, naon? Heeh, ieu naon? Idangan apa idangan? Da Man. Idangan. Idaman samang lain idangan. Heeh, ieu naon? Idangan apa idangan? Idaman samang idaman. Awas ya ku aing si Udina di ieu bade dong. Aduh. Kalem. Mah. Sok idaman lain idangan. Heeh, idaman. Nah kitu bener lain idaman. Juga itu. Cik, naon ya? Menurut Ujang Kote, naon anu dimaksud pemuda idaman? Ari cek uing mamang pemuda idaman teh nyaeta budak ongora anu alus bibit bebet bobotna. Benar. Berarti di samping orang kudu soleh nyaeta urang oge kudu naon kitu cager bager lahir batina nya. Sabab cang tantu jelema soleh cager bager lahir batina. Kitu leres Ujang Kote. Benar pisan mang eta teh. Cik ieu Ujang Kote sebagai figur pemuda idaman. Cik naon kagetan sapopoe Ujang Kote ieu? Hari urang mah tara lepas di nu ngaranna Hardolin. Sabab eta mah kegiatan pikeun penting para pemuda idaman. Kela. Hardolin. Cik naon hartina Hardolin? Asang karek ieu urang mah Hardolin teh naon hartina? Tah jadi kieu mang Hardolin teh. Dahar. Ampun, eta sareng urang. Aing. Si Kote. Eta di kopi. Ampun, kelakuan. Tuluy modal weh. Adik ba. Aduh wangi sabun aduh. Eta mana sabun Sudin. Caduk si Kote eta mah caduk si Kote. Aduh. Ampun deka. Caduk si Kote eta mah. Geus modal tuluy ulin.
budak ngurus tunjung kur kitu. Eta atuh nyawa teh caduk. Ih aing si beungeut deh. Ih. Ampun,